gimana bro aing? Aing lieur ngomong jeung maneh nya teh mah jelema bener. Iya. Terong halus. Tapi teuing teh kumaha? Ieu kudu dikumahanya. Halusna ieu terong. Halusna mah ieu teh kawin kan ieu teh. Warnana ge halus koneng. Kawin ke jeung naon nya? Nuju naon ari Akang? Alsah eta. Ieu abi teh nuju eksperimen. Lepat pun lain eksperimen. Nah, itu kurang sih jadi masalah atau ngapa ngarah teu tiis. Apaan kedah reres nyarios teh ngarang ngajalu ari Akang enggak, model teuing. Ya erek eksperimen ieu teh. Jadi erek dikawin silangkeun. Nya aya nu kieu dikawin silangkeun da kudu aya saksi, kawin teh kudu aya wali. Alah, Can pangantenna kumaha lalaki jeung awewe kudu kupit tadi Akang sok aneh-aneh wae. Ieu teh rek dikawinkeun. Terong teh ku urang teh jeung cengek. Ah, lieur ka urangna oge pake dikawin jeung cengek terong dek reuneuh kumaha ieu maneh. Alah, nya euy, engke bakal jadi naon nya? Teuing tapi si kana bakal jadi ngeunah euy. Kitu meureun deui. Si sok kumaha Akang dek kumaha eta mah dek dikawinkeunana Kang. Tapi meureun kudu aya wali jeung saksinya. Nya heueuh nu kawin bae nya. Kudu aya wali jeung saksi lain ge teh sah kawin aya wali jeung saksi mah geus kawin duaan atuh. Kan ieu bapana nya tujuan mah nya. Tuh, Kakang tah masalah eta mah. Aduh, aing jadi bingung euy, kumaha ngawinkeunana beureum aing mah. Aing lieur ngomong jeung maneh nya teh mah jelema bener. Efek teuing kurang rada dengdek kurang sasetri. Ti guling kamari aya di ujang. Ah, lieur aing mah pipiluan kana kitu.